cing era ku tangka cau tangka cau gebog cau daun cau akar cau bodogol cau buah cau rasa nage rasa cau nah ari anjeun jelema panon jelema ceuli jelema leungeun jelema suku jelema ari hate iblis kadeudeum mas ciling teh kurang ajar sia ngahina ka paing kakara ngarti eta kalau kita tadi hina teh kakara ngarti kalau ti jajaleh teh mah kakara ngadenge kakara ngarti kalau ti hina teh nyebut kurang ajar ayeuna ditungguan kita tadi teu dibejaan ku aing teh aing teh hayang ngadengekeun nepi ka mana IQ sia aduh punten ya amat tidak ari geus bencanur kakara aling podaran jelema model kieu aling ama urang podaran hayang kurang ajar nah ini maksudnya dipaehan siapa ini tuh kok mau bari kitu bari rek hianat ya Kang ujung-ujung rek dipaehan teu puguh-puguh kemana karep sia teh ngomongna wajar dek kada rakyat geuleuh wajar dek mah sabab sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat benar wajar ngomong-ngomong wae mah tuh nah ngomong-ngomong wae mah da moal bejadunya teh ya tapi di lebah dia panghinaan sia saha nu datang ka dieu nyai nah atuh da ente nu datang ka dieu jeung hayang dihina deui berarti hayang dihina meureun dipaehan sia tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku ente bakal paeh deuk mah kurang ajar tah lamun dewe kurang ajar sok pangajarkeun teu sudi teuing digaji moal kitu nya Kang nah itu sudi mah sia teh lauk buruk milu mijah deuleu nya saleuheung keneh lauk buruk milu mijah atuh bakal hirup kabeh jeung tibatan lauk mijah milu buruk rebek da hancur sararea ge eta bisa malik-malikeun heuh da tutung teu dibalikeun mah ih beuki pika hiji deuna teh si eta teh cing sok sia dor